Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Fadlia Zahra Zafira di kelas 12 MIPA Hiji. Bapak Ibu Guru SMA Negeri Hiji Cibarusah nu dipika hormat sareng rerencangan nu dipika cinta. Hayu urang panjatkan puji sareng syukur ka Gusti Allah Maha Esa. Anu tos ngasihan rahmat serta hidayahna ka urang sadayana. Cukupna ayeuna urang tiasa ngumpul di tempat ieu. Hayu sadayana singkuring bade ngucapkeun nuhun ka Bapak Ibu Guru anu parantos ngasihan waktosna kasingkuring kanggo nedakeun hiji diantara nu judulna pengaruh internet ka remaja. Hadirin sadayana sapaatun singkuring pemberian diantara singkuring hoyong ngadarkeun watesan masalah anu bade dibacakeun. Nyaeta pengaruh internet tina segi positif sareng tina segi negatif. Internet kecap anu teu asing di zaman ayeuna. Internet biasa diakses di mana wae, cukup modal HP anu ngabogaan koneksi internet atawa cukup ku modal duit sabaraha ribu perak. Ayeuna mah hampir di juru jalan baik di kota atawa di desa. Ayeuna mah geus loba warung anu ngajual jasa internet atawa anu mana disebut warnet. Saat ilmu anu aya di internet nu bisa kurang dicapai. Segala informasi naon wae anu aya di internet, informasi eta bisa dicandak kalayan gampang. Sagampang ngadalikeun talapak panangan. Terus naon hubunganna jeung remaja? Kanggo pohara seueurna hubungan internet di zaman kiwari jeung remaja. Sabab remaja henteu leutik tina anu namina informasi sareng ilmu. Internet media anu efektifna sarta gampang diakses di mana wae usaha wae. Sanajan teu bisa dipungkir yen ayeuna kabebasan ieu teh bisa uga disalahgunakeun jeung salah dina nerapkeun. Seueur pisan fasilitas internet minangka sarana kriminalitas atanapi asusila. Hal-hal negatif tina internet contohna itu anu kakara nikawano karena internet nyaeta bisa membuka situs, gambar, atau video anu teu sawajarna. Kacanduan game online jeung bisa katipu tina iklan-iklan di internet. Tapi aya oge segi positifna. Nyaeta remaja bisa neangan informasi anu luwes dibanding ngasaukur di cicing ngarodotkeun diri nerangkeun jeung bisa nambah rerencangan dengan jejaring sosial. Remaja nyaeta makhluk anu rentan kana perubahan di sakurilingna. Jeung biasana sok miripkeun anu aya di sakurilingna. Minangka eta alusna lamun urang bisa bijak menggunakeun internet keur kamajuan diri sarta pribadi urang sorangan. Sakitu wae diantara singkuring hatur nuhun kanggo ngipungkeun serta marhatoskeun. Punten upami aya cacak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.